Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun kende sareng simkuring Mang Dedi Mulia Dinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saeda singkahan kumanah anu awona anggopi enteun ugoning urang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabandungan tugdugikeun ka rengsena. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Wargi Mang Dedi para baraya di bala biayana utamina pisan kepada baraya yang magaduhan haja ia cerita Jawara Tiku Hamau karangan desa doayana bersih bandunganku para baraya bagian anu ka 36 genepna sakumaha nu kantos di Bandungan dinahan canuka tunda bagian anu ka 35 pedaran Mang Dedi kebegatuan hidna mangsa medarkeun kaayaan alam isuk-isuk di Kadamangan Cibendi khususnya atuh Jang Wardi nu harita nuju laporan ka Den Purwa salaku Demang di eta tempat nya. Kumaha atuh para pamirsa lajenganana ieu carita langkung paos mah mangga urang sami Bandungan ku sadeana langkung paos deui mah mangga pariksa janela bisi tacan ditulakan kunci-kunci ronya ge janela panto-panto sing tarapti lah. Utamanya pisan mah ka kaum ibu kadihilap di dapur beli gas atau napi ceneu sok parios heulanya. Ku barang teu sapira tatelonya katalobehan teu sapira sok jadi mamalat teh. Hatur nuhun umang rupi perhatosanana mangga urang pusirikeun perhatian urang kana jujutan ieu carita Jawara Tiku Hamau jadi mangsa alam isuk-isuk di Kadamangan Cibendi. Mangsa alam isuk-isuk lamun sing diukur ku waktu mah kira-kira pukul 7-an meunang. Bre hiji tangtungan pamuda limpang bangun rusuh. Gagancangan, horeng si mana horeng Wardi, rek nepungan ka Den Purwa sejak ngelaporkeun. Naon rupa duwis kajadian. Harita teh Den Purwa dibarengan ku kasepuhan nyatana Aki Puralaga. Nyang harupan ka Wardi anu rek ngerek laporan.
Malahan bahkan Canawati oge milu ngariung hayang nyaho cenah kana naon-naon anu geus kajadian oge kaalaman ku Wardi. Kumaha Wardi? Naon anu geus kaalaman ku maneh nah beunang atawa henteu bangsa teh? Kula teh geus lila ngadaguan hayang geura kanyahoan hasilna pok pek prak geura ngomong. Yang lagi kumaha si bangsa ke beunang acawa kieu juragan. Kitu deui kakersana kasepuhan. Perkawis garong anu sok ngaganggu ka lembur Cibono, kitu deui ka lembur-lembur sanesna. Tos kanyahoan ari jalem ina mah. Nanging tapi naon atuh Wardi? Nanging teu acan tiasa katewat. Jalaran linghas pisan, jawabna Wardi. Manehna encan ngadongengkeun perkara Wirosada anu leungit. Nah saha gadongna teh atuh? Sabaraha urang lobana? Anu kanyahoan mah nembe duaan juragan. Saha hiji-hijina? Hiji Wirapati kaduana Kalasurya. Topi nama bangsat jahat muka pungkur keneh we juragan. Kawas nu hayang males pati ngarebutkeun karambur urang. Bisa gedengeun eta juragan aya di keterangan sanes. Naon cenah? Naon kana sok? Yen sakapurna sok tiluan teh Segara channel asli ngan teu acan kanyahoan duka saha anu saurang deui mah. Tah kitu nu kapendak abdi teh juragan. Si Wirapati terus pisan teu pino telepat. Si Wirapati kali Kalasurya. Ke. Nah aku mah apangna kanyahoan kitu Wardi? Kieu dongengna teh juragan. Barabar teh Wardi ngadongengkeun ngalampahan ti mimiti Minang Saraya ke Wirosada. Tug nepikeun kadanget harita didongengkeun kabeh teu aya nu kalarung. Atuh puguh Kancanawati anu keur ngais putrana maningarenjang. Leuwas ngadenge adina leungit teu puguh-puguh. Kek. Naon Mang Wardi? Kukupingan teh Wirosada leungit? Terus kitu pisan nen. Teu kapendak laratanana tuang rayi teh. Nanging sawios ulah ruas-ruas mergi tuang rayi teh sanes pamuda ata-ata. Anjeunna tos kasipuh we ilmu kancikan ku pangna bisa. Mugi-mugi bae sing tiasa hasil newak hidurjana. Apan ti payun oge geuning katewakna teh ku anjeunna. Ceuk Wardi jiga nu heueuh gede hate. Padahal mah manehna oge hariwang ku leungitna Wirosada teh. Itu mah Wardi. Ulah boga pikiran gitu. Samunya nu atuh Wirapati tengah hajarek neangan adik kuring. Nu maksudna malas pati. Pedati heula-heula kungsi eleh ku Wirosada. Kain kejadian kieu. Kumaha atuh Kakang? Palang siang kebanang ku musuh. Udah di teh si Wirosada teh. Teh lah sabar ya. Sabar. Sabar lah ya Rai. Ken pulang pada mikeun sareng kasepuhan. Jadi lamun kitu sarana mah anu ngagenggu terus-terusan karahayat urang teh taya deui lianti Wirapati jeung Kalasurya pante meureunaan Wardi teu kapino. Ken anu saurang deui mah ulah waka dipikiran. Bisi naon bisi sakadar bade gak maranehna. Anu mah urang mikiran Wirosada we heula. Nah aku mah pamanak kasepuhan. Pun abdi teh perlu disusu atawa nepi kumaha sepuh? Aya. Masalah nemu terus. Memang pada lo ay disusul mah sabab naon sabab bisa puting kebalik mah aduh macak melang bisi pinangis jeung kasilakaan. Tapi ulah waka langsung disusul ku urang. Nomor dina. Yawi hade kieu kasep geulis kaluruheun we. Atawa minta tulung ka batur. Tete. Minta tulung ka saha sepuh? Apan urang anu kudu tanggung jawabna? Nya, nu tanggung jawabna mah urang. Tapi omat ulah getah sarupakeun bisi capek teu puguh. Aina makieu aku kulantaran bareko aku jang Wardi kungsi tepung jeung Singajaya. Sarta kungsinya ho kana lakon dua murid nu durhaka. Tah ayeuna ge naon salahna lamun tanyakeun heula we ka Singajaya. Da jangan langsung ku Wardi ka Gunung Kalayar tanyakeun anu bener nyaha kumaha ngeunaan Wirapati jeung Kalasurya teh. Nyaha masih keneh di aku murid atawa henteu. Terus tanyakeun
Gimana ayeuna eta 2 jalma teh kitu? Mun kanyahoan tempatna susu kadinya sarta palurus wirasada tah kitu cek pamikir aki mah. Saur Aki Purwalaga nyariosna daria pisan. Ngarebong bolongan ka Den Purwa jeung Kak Wardi. Nya. Kahartos atuh pamikir tu mah sepuh. Cik. Kumaha cek kepikiran maneh Wardi? Nah perlu ngadatangan ka Singajaya ayeuna atawa Rupina saya kitu kan. maksud? Sawios ku abdi urang tepangan ka Gunung Kalayar. Manawa sareng manawi jadi tukengi keterangan anu yakin. Ya ayeuna pisan abdi bermios. Cek Wardi berjeng terus singkil. Manehna hayang geura-geura tepung jeung Singajaya. Hayang nanyakeun anu duaan. Yen, beda indit jeung galumak bujang. Sing hasil pamasudan euy. Amin. Ngan kade si lain kudu waspada. Bisi di jalan dipegat ku Surapati katut kala Surya. Sarta bisi aya balai sejen anu ngancam-ngancam ka diri lain. Saur Aki Purwalaga nepelingan ka Wardi. Hatunuh sepuh kana pangemutanana. Kadapi wajan ti saera Aki. Cek Wardi bari jeung nangtung rek indit maksudna mah ka Gunung Kalayar. Tapi barang jeung kitu panto hareup aya nu ngetrokan. Brai atuh muka barang lo tetela di Sutirah. Sakilat oge kanyahoan paromana bangun anu manggih kareuwas. Kalacaat unggah langsung murukan ngararium atuh sarareuwaseun. Wardi oge henteu tulus indit. Aya naon aye? Digarus-urus teuing. Kancanawati alias Lancipna nanya bari jeung neuteup ka adik beteungna. Nya, tara kesasari kaya naon dia teh? Menirusuhan. Tuh cek. Abdi teh terasa teh. Lagi kan wirasada ti kamari teh aya meuli. Kumaha atuh ieu teh? Abdi mamalan beli aya itu serang ieu untuk mebaka anjeunna. Mangkaning pun bapak teh aya deui. Cek di Sutirah. Bari jeung rebah-rebeh nalengis manehna ngarasa bingung salaki teu bali. Bapak indit. Begitu kakek naik. Ulah rusuh teuing kieu graya. Wirasada teh peuting tadi ngabeberik bangsat duaan. Inditna kan sorangan. Terus atuh disusul ku Wardi, tapi teu kasusul ku Wardi teh. Da puguh Wardi kungsi tatuh heula. Ayeuna inditna tuang kakak teh kan sosoranganan. Terus disusul ku Wardi. Tapi teh kasusul da puguh Wardi kungsi tatuh heula. Tah ayeuna tuang rakat teh rek disusul deui ku Wardi. Wayahna we gelis. Nya, sing sabarnya. Muga-muga ayeuna mah atuh bisa kasusul. Tah kitu nyai. Lain kunaon wirasada mah, tapi keur ngudag-ngudag bangsat. Cek Den Purwa ngababarah hate Sutirah. Bari jeung can puguh anu rek disusulna mah. Channel asli dongeng. Jangan pamikir teman tuh. Angin kumaha tuh abdi da. Asakeun sareng tegeunah teh. Mangkaning pun bapak teh kuwi deui. Nyai, bapak oge atuh keur diutus ku akang teh. Cina nepungan urang kalang sawung ngar sabab aya urusan penting di ditu. Jigana mah ayeuna balikna teh. Da inditna teh kamari isuk-isuk lamun teu salamet tah kitu perkara tuang rama mah. Omat. Ulah leutiknya hate nyakeun. Da moana naon? Bisi ngarasakeun atuh naon salahna di dieu we jeung aceukna atuh. Nya ceuk. Bener pisan nyai. Geus jadi rajin. Akhir atuh jadinya dikadatang wirasada mah. Teh kitu oge atuh manehna datang mah. Tangtu ka dieu heula beureun asana mah. Sabar kulo laporan ka akang mah meunang. Cek Kancanawati milu ngupahan bari jeung diselangku. Alegan maneh teh siseumekeun nahan picerikeun. Bab Nyi Sutirah teu nembalan. Anggurna ulang samono bingung. Tapi gancang we dibaberah ku Aki Purwalaga. Sangkan hate Nyi Sutirah teu ngarasa keungeun teuing. Pok deui ku Wardi di lelemu ditambahan.
Barjeng hibur sabisa-bisa. Satengah dibobodowe yen Wirosada teh teu ka mana-mana, tapi keur ngudag bangsat. Padahal mah barjeng can tungguh deui, sabab teu kanyahoan losna. Nya sanggeus disutirah janglar mah. Leos Wardi teh inggit deuk ngajalankeun tugas ti Aki Puralaga. Pikeun nepungan Singajaya mangkuk di Gunung Kalayar. Sadengkeun Den Purwa sakulawarga harita teh ngarariung we di tengah bumi. Barjeng ngadaguan anu keur liar. Da Bapa Upas Kalya oge cacan bae balik deui. Matak nambahan pikamelangen. Kasubri para wargi, can urang tunda heula kaayaan Den Purwa sakulawarga. Urang teureun sakedeung kaayaan Kademangan Cibendi. Tantu kaharip bakal kasampur deui, ayeuna urang pusirkeun perhatian urang. Kamana atuh ari Upas Karya? Poe eta keneh urang leuwih jam 8 isuk-isuk. Di hiji pasir anu bulisir aya nu keur leumpang bangun tenang. Balik ti panyabaan horeng si mana horeng Mang Upas Karlia teh bapana Nyi Sutira atawa mitohana Wirosada. Muka karak mulan ti paguron Kalang Sawung. Manehna kakara bisa balik poe eta. Naon sababna? Lantaran kamari-kamari mah teu kaburu. Kahiji capek, kaduana loba nu ngajak ngobrol ngadongengkeun perkara Mang Dipa. Mugi wari geus maot aya anu nandasa. Teu sangka ari umur teu gering oge aya we jalan-jalan teh ya Allah, teu pupugu bet aya nu gabinasa. Nah naon dosana ari Mang Dipa jalma sakitu soleh jeung bageurna. Ya Allah Gusti Robu ijati bet aya kenewe anu kitu mika ceuceup ka jalma hade-hate. Nah naon maksudna nya? Ceuk Mang Upas Karya ngeuwi ngomong sorangan. Manehna mah toleh mikiran kajadian anu tumiba ka urang Kalang Sawung, khususna anu tumiba ka Mang Dipa. Mang Upas leumpang ngalenghoy hatena mah sedih. Sabab ingat weh ka Mang Dipa wara anu geus dilardunya. Kalayan ti kasaksian ku manehna, oge ti kasaksian ku batur-baturna anu mangkuk di Cibendi. Mana temen ngajonghokna Aki Puralaga jeung Den Purwa, nu kacida meh kamumeutna ka eta jalma. Upas Karya barang kerjongjong leumpang. Serung. Harita aya nu luncat dua tangtungan jalma. Serung. Ngahalangan jajalaneun. Dua tangtungan jalma jangkung badag papakean sing sarua hideung. Nguren bedog bari jeung molotot ka Mang Upas Karya. Reg. Mang Upas ngarandeg heula. Hatena mah leuwas ka bina-bina sabab di dinya bet ayam anu megat. Da biasana mah tara ayan kara ditu. Komandan euy. Tas di mana sia teh Bapak? Ingat kene gaing atawa henteu?
Cek nu saurang harita bajeng ngalenggakan seri jika nu manggih ka bunga. Ari nu saurang deui mah ukur malohok ke mencrong. Atuh puguh Mang Upas meni ngajenghok tambah kaget. Panon molotot kenuduaan beuki lila beuki sidik horeng si mana horeng. Anu ngahalangan jajalaneun teh dua jajak ka anu bareto kungsi nganjang da imah. Malah kungsi malin anakna. Atuh peudidik Mang Upas teh nafsu. Abek ka Wirapati jeung Kalasurya. Nanaon sia teh bangsat? Sok lupa newo-newo wae maneh mah. Naon maksudna ngahalangan kana lampahan kuring? Bangun hayang di podaran sia. Cek Upas Karya bener-bener nafsu dan ngingetkeun kekuatan dirgina anu jauh melamulu lamun dibandingkeun jeung Wirapati katut Kalasurya. Ngadenge kitu atuh kekecapan ti Mang Upas. Disada euy. Disada. Komandan. Aing teh hayang di podaran kumaha siga dia aing teh. Sabab aing penasaran euy. Hayang gelut jeung anu kitu patut. Tapi meme gelut mame tarung atawa sebebe sia modar aing rek nanya heula ka mana Sutira anak sia. Bapak. Nyagos kawin atawa atan. Sok. Banyakan. Cek Wirapati berjeng muralang panua teh ka Mang Upas Karya. Atuh puguh Mang Upas teh beuki nafsu asa diheurayan ku Wirapati. Beungeut geuneuk lir besi atah beuleum untuk kekerok nancing. Aduh, tetela sia mah teu gableg pikiran. Keuna naonna sia nanyakeun Sutira ka aing. Taya perluna sia dolo. Bareto oge ngadon dipaok sia anak aing ku sia teh. Disaruakeun jeung kana kejo sia. Yo rasakeun. Sabut atuh harita. Mang Upas nubruk ka Wirapati. Peureup katuhu meuni bangbaraan ngancam dada Wirapati. Tapi nya kitu lir bonteng ngalawan kadu. Peureup sakitu talikna teh ngan sakilap dirawe ku Wirapati. Wah, beudang sia. Channel Lekokeun sia bangsa. Nanaon mangkanya ka kokon aing. Noh, atuh sia gagabah teuing sia teh. Kuya batok. Madon ngajak ngesang ka aing. Wayahna sia kudu daek dikieu ka aing. Siang ngelawan, dibandingkeun kana tada sia ku aing hulus sia. Jawab heula sia padanya aing goblok. Di mana Sutira anak sia ayeuna? Sarta kasaha kami dalam geus kawin. Jawab sia. Buru-buru atuh kudu jawab sia Upas Gero. Lamun teu dijawab modar sia ku aing yo. Deuleuh ku sia naon yo? Hah? Buru-buru kena jawab sia Upas Gero. Lamun teu dijawab modar sia. Ieu deuleuh ku sia naon ieu? Hah? Kalasurya nu ngomong berjeun sarepet ngalugas badong. Sor disodorkeun kana beungeut Upas Karya. Atuh puguh meuni ngalanyap hatena. Upas Karya harita teterjelan. Cepet Upas Karya ditampilin ku Wirapati. Muni asa ngapuyai jeung tapakna nyeri campur jeung ateul. Udah licin. Ya ampun-ampunan goblok. Bejakeun sia anak sia di mana ya? Jawab dia, si Bedi, Saha kita, bejakeun sekalian sia. Saha? Wirapati panas ngadenge ni Sutira geus kawin teh. Sabab awewe anu dipikah hayangna teh atuh kalah kahder geus dikawinkeun. Jawab sia, sok. Jawab sia. Teu ngajawab, modar bagianna. Anak sia dikawinkeun ka saha? Dah.
Jawab. Jangan wae dia. Jawab. Kaden wirosada. Raina demang purwa. Upas karya merikeun karampoh poe awakna. Lang atuh karasana lieur ku Wirapati mah. Manehna ngerasa sedih jeung hanjenuna kabina-bina. Naon sababna? Sabab bisutirah kalah geus dikawin manten ku batur. Malahan mas sasat kusuhna anu penting tadi disiksa nepikeun kakapaehan. Benar siang ngabangus teh sia teh umpas dira. Hah? Benar. Rata sia. Nyata si Wirosada tengah hinagain. Benar-benar kudu modal lamun can laksana nyacang awakna. Aing moal ngeunah molor. Wirapati kakerot huntu nahan amarah. Kelawan teu antapara. Aduh. Jebep. Upas karya ditampilin. Jekmo. Dijejek cangkengna. Malah dibantingkeun kana tani. Atuh menenyuk seru karipta teh jungkir balik mang upas teh. Disiksa ku Wirapati nu ambek kapegung. Nah, kalau keamuk-amukan ke bapana sia teh euy. Ulah kitu ah. Sabab bapana mah da teu boga dosa tuh. Ceuk Kalasurya bade jeung ngarenge. Teu gablok dosa kumaha sia teh goblok. Bungu gara-gara bapana siapana bisa kitu. Cacakan lamun jadi kawinkeun ku bapana mah goblok dengekeun sia. Si Sutira teh bisa kene dikawin ku aing. Tapi ayeuna mah geus boga salaki goblok. Tukeun bae itulah geus boga salaki gatuh. Masalah na lo rebut. Atawa penta ka bapana ayeuna. Lamun teu dibikeun podaran bapana. Ceuk si Kalasurya mamatahan tergejeng. Ngahatean lain-lain ka jalma gedul atuh puguh we upas kalia anu keur ngandangan ka nyeri. Beuki nyeri we ngadenge kacap kitu. Euy. Loh, cing urang tanya sugaing bapana. Hei upas. Ya, hei. Lamun si Sutira dipenta ku aing. Rek dibikeun ajalan. Ha? Naon cenah Kasuya? Wah-wahan. Moal berenang. Wah, jawab sih bener. Wah, boga lagi. Upas karya ditampilin buhu celina. Sungguh upas karya ngajunggal bari jeung muringis. Sikirah mani lang-langan bakat ku nyeri. Bumi alam asa muter. Surya. Lai hahaha goblok, jangan serem kadarang sia. Aing wah. Jangan atuh nu kitu patut teu bubudar. Menta nu kitu patut. Ubas kitu urang sisam wae. Bongan teu bikeun anakna ka dewek. Dig, neangan sireum jeung batok bulu. Urang nyieun kaulinan nu hade. Cek Wirapati maksa. Atuh can panting ngarti oge si Kalasurya kapaksa nurut. Leos indit deuk neangan sireum kararange jeung batok bulu. Sedangkan upas karya mah ngongehek weh nongeng bari jeung ceuri. Sasambat kami nantuna minta tulung satengah jejeritan. Tapi eueuh nu ngadenge da puguh jauh ka ditu ka dieu. Di dinya ngan aya Wirapati jeung Kalasurya nu jejeritan. Dijejak bobokongna. Suralit harita kene. Cibeak ditampilin debah punukna. Oro atuh utak cekok deui atuh dijejak rebah jujurna. Jumpali kurente gorepak. Upas karya ngagoler bari jeung calangap bakat nyeri. Geus teu bisa ngagorowo. Recep disarada jika dunyaksian upas karya anu harita diperdaya. Kudua tantungan jama ku Kalasurya katutu Wirapati.
Korosak pun cengis tekung Sirila Turojo kala Surya datang berjeng mawa batok jeung sirim karalange sasayang. Song dibikeun ka Wirapati anu mentana. Buka baju dah. Buka baju supas gelo. Lain sia teh hahaha. Leungeunna talian, sukuna talian, urang siksa ku ieu. Ceuk Wirapati berjeng terus ngawadahan sirim karalange kana batok. Panona nu jaleer beureum ka upas karya. Ari kala Surya jigan tahu ku Wirapati. Manehna nurut we kana naon rupa parentah. Tekung sila oge upas teh geus dilaan bajuna leungeun jeung suku di kalian. Etu kumaha keun ieu teh Wirapati? Dalekeun ku sia Surya. Ieu sireum karange urang tapokeun kana bujana. Sina nyocoan kana beuteung jeung buja. Engke bakal kanyahoan hasilna. Nah kuat, dan ada momoal lamun teu kuat, tangtu masrahkeun anakna ka aing. Ceuk Wirapati berjeng terus atuh napalkeun batok dulu. Anu geus dieusi sireum karang ge, ditalian ku tamban leutik anu teu waleh mamawa. Atuh pugue upas karya anu papalangkeun sarta nyengir. Teu kuat ku ateu jeung getekna beak karep lantaran buja anu hiji-hiji nadar dicocok. Karlia haritan bikin kapapalangkingan berjeng nyengir. Tekuatin ku ateu jeung getek lantaran buja anu ngan hiji-hijina dicocoan ku sireum karalange. Gitu doi dah, jik urang tanya sekali deui we. Upas gelo. Rek nikeun anak sia tawa moal sia. Jangan. Abu, lain ngajawab pananya Wirapati. Kalahkah gugur bugan harita teh. Upas karya di pepelengkingan ampun-ampunan atuh cakaka Wirapati jeung kala Surya seserian. Tinggalan bang anu bunga pisan. Demi kunoy jadah tetah. Kalau ampun-ampunan berjeng teu ceruk ngomong nagikeun merah. Sina modal sekalian. Teu daek mikeun anak nama. Halah tinggal kada Surya. Leo Syekh Wirapati indi teu malire deui ka upas karya. Anu jejeritan menta ampun. Barjeng tole abrug-abrugan. Tapi sakadang sireum teh cicing. Kalakah retrep atuh harita nyarocoan. Jika nu amak lantaran dikerem dina batok muncik manu sama eungap sedengkeun kana Surya jeung Wirapati ting koloyong we ningalkeun las weh ngiles kalebak. Dasar dua kantungan garju nyatana Wirapati jeung kala Surya. Sakitu upas karya harita tulung-tulungan biji awuhan. Maklum di pagunungan jeung di leuweung. Tarong loy we kalakah tingcak kakak teu cikiki. Jadi deui anu menta tulung teh. Tika jauhan kadenge kene upas karya jejeritan menta tulung sadengkeun kaayaan di dinya kacida pisan waritna. Arang langka aya jalma nu liwat. Malah Wirapati jeung kala Surya oge ngan ukur ari kebenaran we kadinya sote. Lamun parang hayang motong jalan, harita ge nya kitu.
Saknya nama maranehna teh arek kalembur Cibono deui. Hayang laksana keukeuh hayang ngagarong imah haji. Ngan jadi bingung lantaran bisi katewak di kurang Cibendi. Anu geus yakin nyarahueun ka maranehna. Bangus salampahanana Wirapati jeung Kalasurya. Arek ka mana maranehna can kanyahoan. Ayeuna mangsa alam atuh beuki lila beuki beurang bae. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan hiji tantungan jalma anu keur cungas-cingeus di tengah pieuleungan. Saha manehna? Bangsa alam nyaroek hanti karasa. Manuk recet disarada sakapung-kapungan sokadenge sorak kongkorongok cangeh gar. Matak lar jeung matak waas. Breh ayah hiji tangtungan jalma keur lumampah. Semu anu lumpat. Hiji tangtungan jajaka nu papakeanna hideung. Malah make iket jeung nuren bedog sakarupa. Beuki lila beuki deukeut ka tempat upas anu keur disiksa. Eta jajaka meningah hegak ngepas makat ucape. Lantaran lumpat kita dikene hayang nulungan anu keur jajaritan. Salah eta jelema teh nya. Kunaon ka jajaritan jika nu ngeri pisan Allah lebih karunya teh teuing. Jika mah pelebah dieu ieu. Da tadi datangna sorak ti ditu. Keur kuring jadi tu aya di lebah dieu sorak teh. Tapi nah bet jempean ieu. Cik eta jajaka horeng simana horeng wardi. Marina keur aya setengahing perjalanan arek ngajuju ka gunung Kalayar teh. Ngan keur jong lempang bet ngadenge nu minta tulung mata kelenyapan kana hate. Watir jeung teu teh gawe ngantep. Nu tah wardi maksakeun maneh pilek nengko kadinya. Sok ngunda heula kewajiban. Barang serong kana waktos parantos netapan. Cag perpambiarsa ieu carita urang tunggal kumaha atuh ajenganana naon anu bakal kajadian insyaallah enjing mudah-mudahan urang panjang yuswa sadayana tiasa ditepang daungkeun deui sieun bajenganana ieu carita dina bagian anu ka-37. Samantawi waktu sikandung linggih kuman sakedap biatu mari sunaraskeun acara nyatana hari putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.